Baraya apal teu narika kerajaan Sunda runtuh, mahkota kerajaanna diserahkeun ka Sumedang Larang Baraya. Nah, tokoh anu nampi langsung mahkota Binokasih disebatna teh nyaeta Prabu Gesan Ulun Baraya, murang kalih ti Pangeran Santri jeung Ratu Pucuk Umun Baraya. Nah, di Pengkeureun Simkuring ieu mangrupikeun makamna ti Prabu Gesan Ulun teh barayanya, sapertos kumaha ya saha wae di dinya cenah hayu urang sasarangan kalebet. Suasanana di hutan gitunya Baraya. Ieu teh lokasina aya di dayeuh luhur Baraya, salah sahiji wilayah anu aya di puncak gunung gitunya, luar biasa. Sadesa itu di luhur teh, dayeuh luhur teh. Tah pami urang diteraskeun ka itu teh ka makam Prabu Tajimalela Baraya. Nah, posisi kompleks atanapi tempat Prabu Gesan Ulun dimakamkeun sapertos kieu Baraya, leuweung pisannya.